Dinten Sabtu kaping 21 Desember 2018 Unpad di Pati Ukur ngagelar acara pidangan seni budaya Rumawat Pajajaran anu ke-81. Anu nyandak tema Halewang Gantung Bangun Kabengharan Seni Sora Sunda. Dilebetna mintonkeun beluk, pantun, wawacan, janaka Sunda, Cianjuran, Cigawiran, Ciawian, Haleuang Dalang, Kape Sindenan, Alok, Senggak, Engklok, Mangkokoan, Degung, Calung, Bandungan, sareng Sekar Anyar. Acara ieu digelarna di Gedung Graha Sanusi Harjadinata Unpad Jalan di Pati Ukur nomor 35 Bandung. Salah sawios anu matak pikaresepen kanggo diuningakeun nyaeta cantun atanapi carita pantun. Carita pantun atawa lalakon pantun nyaeta carita rekaan anu dilalakonkeun ku juru pantun dina pagelaran ruwatan atanapi ritual anu disebut mantun. Carita pantun ieu dihaleuangkeun ku tukang mantun anu dinamian juru pantun, umumna mah lalaki. Can fungsi kacatur aya juru pantun awewe. Juru pantun teh lain pagawean pokok. Sabab anu jara di juru pantun teh umumna baroga pacabakan maneh. Sakurang-kurangna boga pagawean sejen. Lalakon anu kapimilih ku juru pantun biasana mah teu rea, da kudu ditalar tea. Lian ti kudu apal kana lalakon juru pantun teh kudu bisa nyora, ngalagu, jeung bisa ngacapi. Sabab lalakon pantun teh dicaritakeunna lain digalantangkeun tapi dihaleuangkeun ku sora kacapi. Kitu deui juru pantun teh kudu apal kana tata cara prak-prakan mantun sabab mantun teh kaasup kana pagelaran ritual.
kan waktu kita jatuh rektor mau sasi kan orang jadi rektor kayak program nanti nyaina di Kemar Kiri jadi kan 80 hiji ya tujuannya kayak gini mau mulai terus orang hayang nemongkeun ke masyarakat yang seni Sunda teh endah pisan di antara bisa orang ningali kabeungharan seni sora di luar kabeungharan seni sora seueur kabeungharan nah deh temenin aja lah bagi bahasa Sunda nah deh ada panggilan pamit kenapa? Acara itu kan mau terus kalau kita kita akan ada tahunan bahwa mau unggal bulan ayeuna atau sebab ayeuna 2 bulan ke payun halalanirnya kurang kira langkung 21 Februari kurang menyiapkan pagelaran Apun Gencai monolog Apun Gencai ini versi bahasa Indonesia di aturan lah kita naiknya 2 sasi ke payun insya Allah pagelaran